Nyaris tijungkal dina tanjakan dikarenakan ek mundur deui. Hadeuh guys, dinten ayeuna mah diawali ku kareurewasan. Yeuh, sadayana kan ceritana teh dinten ayeuna teh abi sareng sang adik bade nyambungannya. Ta ieu nuju di jalan, posisina ieu nyandak bocil hiji ewang janten samotor opatan. Awalnya sih aman-aman aja. Aman guys, da ulemanna ge di dieu keneh di Sirna Jaya keneh. Jalanna oge henteu awan-awan teuing sih. Ukur kieu hungkul tuh, tapi nanjak posisina. Terus kan nu nyandakna teh nu nyupirana teh badanna teh alit pisan nya. Tapi handap teh abi teh tos nyarios, teteh mah ek turun sieun teu naek. Moal cenah kela cicing heula cenah. Cicing we abi teh bari hate mah teu jongjonnya guys da sieun teu naek. Mana mekal bocil-bocil tada teuing lamun tijungkel teh kumaha budak. Da anu nya guys teu naek dina tengah-tengah tanjakanna teh selip. Teu cukup ku selip eta di rem teh ngagolosor terus ka tukang ya Allah dag digdugna eta mah. Ta ieu tos dugi dinu hajatna tos emam tos naon si bocil hoyong jajan sosis. Jual ka tukang sosis teh ternyata nu kalah hoyong minuman sosis sareng kebab. Mana nyanak acisna kur 5.000 jung canak heula tasna kana kursi dicandak. Ta ieu cenah aya hiburan dangdut teras nu jogetna teh bocil-bocil. Geura eta tingali meuni gual geol kitu palalin terjogetna ampun. Ta ieu tos uih deui ka bumi tiba-tiba aya nu nganteuran bingkisan ulang tahun. Langsung we disantap sareng oseng supa pemberian tetangga tercinta. Berkat mah dilewat heula ieu teh soalna abi kagiur wae ku oseng supa ieu favorit pokona mah. Tadi dinu hajat teh emam ayeuna tos emam deui wae. Ta beres emam teh urang gunakeun yu tanagana kaleresan ieu aya datang tukang paket. Jeung di bumi sotong teu aya pisan sasaha. Hayu let's go urang didorongan. Saur supirna teh keun beteh ku abi we. Uhun sok we abi bade ngiringan sasarengan saur abi teh soalna abi bade bari ngonten. Ieu we cara-carana mah gulingkeun dorong, gulingkeun dorong, gulingkeun dorong. Kitu we. BTW in the busway ieu teh bari etang-etang nurunkeun sangu anu tadi guys, nurunkeun sangu, nurunkeun emameun soalna ti tadi abi dirasa-rasa hayeueun ngabuih. Tah oke guys, rupina masa kitu heula video ti abi dinten ayeuna nya. Saking kareurewasanana ku sieun ragrag, tadi opening dugikeun kahilap teu assalamualaikum. Nah, kajen digentos we ku ayeuna nya hatur nuhun tos nonton. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.